Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wasta simkuring Azmi Rizky Aulia ti kelas 12 IPS 3. Baris mintonkeun monolog anu judulna Atah Warah. Karya Isan Gumelar. Wilujeng nyakseni. Nyaan tadi mah bete pisan. Macetna gak ketahan, Bo. Untung tadi di mall menang gebetan, keren deh. Wow, maco, jangkung, kece, keren deh. Untung tadi sempat tukeran pin BB heula, jadi karena coki, kekinian, antik deh. Coki, cowok masa kini. Kayak iklan coklat, iklan teh panjang. Aku mah mau dah diapain guys sama kamu. Kamu teh ganteng banget. Mending manaskeun heula awak biar ngesang berdugem ria gitu. Tarik sih. You're ready. I'm ready. Yeah. Okie dokie yo. Is that true? Yes. Okie dokie yo. Is that true? Yes. Okie dokie yo. Come on. Yes. Ima pasti si Bibi pasti numareman CD playerna. Tuh kan bener remote control lagi pan raib. Selalu usil. Nah hanya si Bibi kunaon teu meunang gitu. Budak ngeras senang-senang teh dasar Bibi ewed. Neng naon ngeunahna lagu barat teh? Naon pantesna dugem jeung ngarege? Laguan Sunda ge teu kurang ngeunah, Neng. Cianjuran, Kawih Celempungan, atau pop Sunda lah. Apan Neng teh turunan Sunda. Nyage mama Neng lanceuk Bibi jeung papa Neng geus lila ngumbara di Bali, tapi angger we da urang teh turunan Sunda, Neng. Sarah Bibi mah kampungan. Teu katropisan Bibi mah. Teu apal kanu styles modern ayeuna, tapi dah Neng oge teu nyebutkeun lalaguan Sunda goreng. Pi ari can seureuk kanu ceuli Neng kumaha tuh? Nyage Neng terang jengkol teh bergiji, tapi ari Neng na teu beuki kumaha? Ieu beuteung teh ulah dipaksa di jalan semur jengkol. Da Neng teh teu beuki atuh. Gak bingit bauna ge geus di mananya? Tah gening kapendak HP teh. Waalaikumsalam. Oh, sareng si Om. Di mana wae atuh Om? Niga pernah chattingan sama Neng lagi, tara say hello ayeuna mah. Om mah gak peduli lagi ya sama Neng. Pasti punya cewek baru. Ya kan Om? Sok ngaku sok. Alasan Oma gitu bilang aja we bosen atuh sama Neng teh. Neng teh kangen padahal mah ke Om teh. Ada Om yang suka gitu aja ke Neng teh. Tilu sasi Neng teh kenal sareng Om, tapi Om mah janji we jeung janji bade nepangan Neng teh. Neng teh kangen ka Om, hoyong pendak, hoyong curhat, ka Om teh hoyong curhat Neng teh. Kumasa Om? Neng teh tos teu gaduh ayah. Pan ayah Neng teh kacelakaan di Surabaya. Atuh Om, gerak ka dieu. Neng teh kangen hoyong curhat ka Om. Neng teh kangen kekepan si ayah Om. Ih si Oma, angger we alasana teh. Can bayaran, can naon lah, can itulah. Ulah kitu Om, sok ka dieu. Neng mah teu butuh duit Om. Neng mah butuh Om di sisi Neng. Engke duit ongkosna ku Neng digantian Om. Peluk Neng, cium Neng, belai Neng ku Om. Neng mah teu butuh duit Om. Duit Neng geus loba. Neng butuh Om di sisi Neng. Jatah Neng ti si Mama 30 juta Om per bulan. Om ka dieu ulang ngemutana naon? Soal hotel, soal tuang, soal naon, soal itulah. Geus bae ku Neng ditanggung. Om erek jalan-jalan oge kan aya mobil Neng. Serius Om? Wah, iraha atuh. Teu bisa nangtoskeun. Nya udahlah, udah weh. Rumasa tuh rumasa. Neng teh budak baong. Pantes ku si Mamah dipindahkeun ti Bali.
katen si bibi rumasa sekolah neng tadina di Denpasar akhirnya jadi di sekolah swasta rumasa neng teh salah gaul da kumaha atuh nasi teh udah menjadi bubur ayeuna nasib neng moal bisa dirubah deui neng geus eueuh harapan jeung kahareupna saha atuh lalaki nu dek ngahargaan neng mah SMA parawan laki geus eueuh neng mah tapi dah si mama teh introspeksi diri nah bet neng kieu teh kunaon piraku ayeuna si mama unggal bulan kunta ganti berondong anggere nyalakeun nama ka neng deui selalu anak lu disalahkeun padahal si mama ge teh merhatikeun neng tapi da kolot mah asa pang benerna we Yudi gue gak butuh maaf lo. Iya, gue tahu lo pinter, lo jenius, tapi nyali lu cetek banget. Yudi, nyadar gak lo? Lo itu dingin, frigid. Gue udah terus terang suka sama lo. Tapi lo baru gue peluk, udah keluar tuh keringat dingin. Lu tuh banyak ceramah, kayak ustad aja. Gue balik gak suka tahu sama lo. Soal iPhone sama netbook udah buat lo aja. Kurang mah diikhlaskeun. Lu jangan pernah ya hubungi gue lagi. Nomor lu, semua akun sosial media lu gue mau delkon. Hari gini masih ada cowok so alim. Iu, enggak banget deh. Mending ge mukaan Instagram nasi Coki, si cowok maco. Wow, ajib, kece tenan si Coki teh. Halo, ini beneran Coki yang tadi ketemu di mall? Hah? Cius? Ya udah deh, biar Neng video call aja ya. Neng ya call ke kamu. Halo Coki, Neng teh nyangka Coki bisa ngehubungi Neng secepat ieu. Kamu mah bisa wae gumbal gembel. Kamu ge kasep pisan Coki. Neng mah teu nyangka pisan aslina seneng bingit. Hah? Serius? Besok kita ketemu. Di mana Coki? Oh iya, ya udah tuh kalau di mall mah. Jangan, kamu jangan bawa motor. Nanti Neng nyendak mobil weh di bumi ka mallna. Jadi Coki naik mobil Neng. Aduh. Neng teh asa sareueul beteungnya ieu teh. Mama. Kumaha atuh Neng teh tos kieu deui. Neng teh alim, aborsi deui. Neng teh tos 3 sasi teu haid wae, Mama. Geuning si Coki teh lain lalaki nu balek, Mama. Manehna kabur, mau mobil Neng teh tanggung jawab. Apunten, abi apunten, ya Allah. Nah, si Om gitu lu bakal dek jadi salaki Neng deh. Sanajan si Om geus kolot oge, Neng marido dipihukum ku si Om. Mama, apunten Neng, Gusti apunten. Hatur nuhun atos nyaksikeun monolog abdi, mugia aya hikmahna nya. Teras tong hilap like, comment, and subscribe.